Duh, kemana si bos teh ini lapisannya? Aing mah di dagoan yang di lapisan itu nya. Bos teh kalah kemana tuh? Coba yang nelfon deh ya. Aing mah bebeb dia nelfon naon tuh nya. Aing mah. Halo. Halo. Kumaha sih itu cenayang? Oh bener. Halo. Yuk. Oke, kaimang ke ada kemana ya enak tuh ada si bos nage ting kemana kaguan yo tuh oke nya lah video call nya tuh Tenang tuh ceng. aduh hayang video call cenah ieu pemajikan tuh aing Naon pemajikan nitah video call. Aing video call meureunna. Tenang. Anak buah kenaon ceng? alah nyebor cengek bos Nyebor cengek. heeh Orang aya pengabdian yang cengek. Hujan dia hari kan sawah ge di belakang hujan. Nah, musim nanti da enak mah ceng. Di mana tuh bos? Urang, Di mananya? urang teh tas nyelikan taneuh ieu teh. Ieu teh aya nu mesin taneuh ka urang teh kan. Teu jadi dibeulina dan dijualna lain dibeuli teu jadi dijualna. Teu cocok harga Berapa harga bos? Kan urang atuh bos. Mana? Iya sawah Oh, ieu. ieu sawah. Heeh. Sabaraha? Hayang 3 juta bos lah samata. Wah, aya tok meuli moal moting urang kamari meuli ngan 100.000. Aduh bos, di mana tuh aya harga 100.000 bos? Mah aya. Asli urang kamari meunang 100.000 ceng. 100.000 lah. Moal bos mun 3,5 juta mah arek we bos. Lah, moal ceng, mahal teuing. Mateuing ya. Mahal teuing. Bener, urang kamari meunang 100.000. Dasar gunungan gelo ieu sudah nawar 300.000. Kamari urang meunang ceng. Eta jang pesenan ieu teh mesen deui jalma teh. Meunang 2 karung 100.000. 2 karung. Heeh, 2 karung 100.000. Allahu Akbar, 2 karung asuhan perbata bos. Lain 2 karung ieu mah. Iya mah yeuh 2 karung. Aduh, awak teh asa cara pisan euy, duh. Gunungan eueuh lah tadi ya. Aing mah sarek kudu es mah heula euy, capek pisan tos gawe teh lah. Es we lah. Gendeng mah lah. Kamana anak buah sengklek teh euy? Ieu arpon aya di dieu yeuh. Kita gawe ngadon ka mana jalma teh euy? Dasar anak buah sengklek teu hidang. Si kehe kita gawe ngadon molor dasar anak buah sengklek. Aing banjur ya ku aing. Anak buah sengklek udang boboh. Mana tututnya? Ini ceng, tututnya ceng. Oh bos, aya kijingnya 2 siki bos lah. Tututnya mana ceng? Tuh. Tah, aya lalu lembut ya. Ceng. Aya kijing kalau teh. Ceng, eta suara telepon HP teh ceng. Angkat tuh mana? Nyadi. Angkat tuh tah. Oh, nya aya ya. Angkat lah. Sok angkat lah. Oh, ya. Si Beb ieu mah. Oh, Bebeb. Nya Oh, Beb. Bebeb angkat atuh Bebeb bisa rekan. Ya, halo Beb. Aya naon? Biasa ditelepon Bebeb ada kuah sengklek ya. Nya. Oh, heeh, engke ka ditu lah nya.
teh nyamperkeun ka imah. Kijing mah piceunana ceng lah. Oh, kijingna picenan. Oh nya tugas ke atunya. Sok. Deui. Heeh. Kijing mah jang naon bos piceun eta mah eta. Heeh, piceun. Piceun atuh kijing mah. Ceng. Dunungan urang ka mana ye runtah tadi bersihan meloba kieu. Semua Ting ka mana pugo? Kumana we atuh ceng ta bersihan eta piceun wadah runtana teh selalu menepinu kitu. nya Ji, iya sekalian kurang ocong bersihan teh nya loba pisan teh da aya. Duh bararah. Aing mah euy. Sekarang anak puasa SMP wah. Ini kalagian tuh. Jam 9. Aya di anak puasa SMP. Aing jadi aing mah eupan doang. Foto begitu pas datang di sini. Kere foto aing. Oh, si bos tuh kebeneran kerja hayang nguseup. Aduh, hayang nguseup pisan. Ini sarana mah aya si Akeng teh anak buah kucuk. Aing. Pakai kotok aing jangan kotok aing. Kotek-kotok lah tugane aya di kandang ayam. Kotok ibu urang si Akeng urang sok ngajalan. Ini mah beunang kajailan poe si anak buah kucuk teh. Bos mau upan tuh, orang itu mau upan, Aya tenang cing. Aduh, aya eupan cing orang benar. Menang tapi cing orangnya tah. Aduh, Sok kita eupan sok buru. siap, bos. Tad ceng ieu eupannya sok. Oh iya bos, upan Sok eta eupan urang udah halus eta eupan. Ih, iya maning bau bos, upan teh. Bau mana mah? Bau kan eta mah tik kotor. Ah,